مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني. Lagu-lagu ayeuna mah arindah aya apa lagu baheula ge ya nabi salam alaika ya geus kajen teu naha-naha ekra ranteng eta mah anu maca sholawatna lagu kituna nuges arompong nya geus kajeut teu naha-naha jama baheula ge lagunana karawas kitu ge insyaallah beunang syafaat Kanjeng Nabi. Aya disinggung sada abdul konta melawan jala aduh juga nyingsieunan geus kajeut sholawat mah jadi bae pan aya namanya indah ya dimodi komodi musikan. أتبلغ لي رسائل مرحبا مرحبا حشوها شوق الجزيل مرحبا 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 luar biasa. Sallu ala Nabi. Tuluy Rasulullah terjadi wadal untuk menghilangkan rasa sakit ketika dicabut nyawa. Saur ai Kanjeng Nabi sok bohong teu? Toro haram bohong dan moal. Cek Kanjeng Nabi pang nyerina paling dahsyat rasa sakit di dunia ini adalah ketika dicabut nyawa. Nyarios kieu kana malaikat Ijrail si pencabut nyawa. Saur malaikat Ijrail, "Hei Ijrail, cabut nyawa kaula dengan cara sesakit-sakitnya seperti biasa asal menjadi tebusan supaya umatku seluruhnya ketika dicabut nyawa seperti orang yang sedang tidur tidak merasakan rasa sakit." Allahu Akbar. Eta Kanjeng Rasul jadi wadal deui bae. Akhirnya malaikat Ijrail ngadawuh nyarios ke Kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, barang siapa dari golongan umatmu yang rajin bersalawat kepadamu, wallahi akan aku cabut umurnya seperti mencabut nyawa para nabi dan para rasul." Makanya dicipakem di samping teu aya jalmi maut anu ngolel hidung tutung matana molot teu ayanya biasa bae geus paeh mati nyawaan deui sadaya ge nya maksudna mah indah lah teu jadi masalah geus ditebut luar biasa Kanjeng Nabi bageurna eta ka urang Rabbana sampai ka Allah kieu fa in tawallau yeuh Kanjeng Nabi Muhammad ulah mikiran umat geus kajen teuing lah nu ngodon-ngodon kumaha talang kurakna be geus karepna teuing dieu teu ya Allah tidak terkecuali kudu salamet sadayana. Oh jadi keukeuhnya kitu lalu Allah ngaluarkeun tiket. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Titah shalawat geus shalawat bae wiridanana hayang duit hayang naon hayang pokona mah shalawat luar biasa. Bahkan shalawat itu di sesuatu waktu wajib hukumna komo keur salat mah eta shalawat ke Kanjeng Nabi teh hukumna wajib lamun teu maca sholawat di setiap sholat eta sholatna ditolak ku Gusti Allah. Rajin maca sholawat jeung gampang reka sawah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad erek sare Allahumma sholli ala sayyidina kelempang nyupiran mobil naik motor bisa Allahumma sholli ala sayyidina berkah ulah ngalamun teuing ulah manyun teuing biasakeun mah kae lamun tos saminggu 2 minggu terus maca shalawat insyaallah sadaya nu cinta kana shalawat mah maotna ge husnul khoti sadaya so jalma nu husnul khotimah pasti cinta loba maca shalawat jaman utara maca shalawat mah masalah naudzubillah tsumma naudzubillah. Oke hadirin rahimakumullah dugi kana perkawis khitan
Surah An-Nisa di awal-awal Allah ngadugikeun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aranjeun sadayana wahai manusia orang dewasa selaku orang tua kudu boga kapaur kahariwang kasieun bisi boga anak incu turunan anu teu cara rampleng kata dicaur paku nu lemah nu marelek pek naon ari melek pek bu murus tina akibat lamun 2 bulan hiji jama melek pek be murus awakna sok naha kuru leles tak diapan lapeuy ai diapan teh lemah lapeuy lemah naonana hiji lemah akhlakna rabi awas nu paling utama teh akhlak kasaha akhlak ka Gusti mangka kuat tangguh ulah lapeuy nu kumaha jalma anu akhlakna hebat ka Allah salatna salat tapi make cindung geus bau hanyir make sarung geus caropong ku udud bari jeung geus nyarengkel 3 bulan satengah can diceuseuh tuluy salat make kaos oblong pisan salatna salat tapi eta jalma teu boga tata krama jeung Gusti ayeuna simkuring lamun kieu mah rapih da kasebutna ge ustad dipanggil Kang tadi malam Jumat sok ngopi dahar nya anjuk kayeuna zaman Pak Arifin, zaman Pak Aang, zaman si Teteh, nah si Bunda si Teteh Bu Uce, ayeuna zaman Pak Aceh, mun malam Jumat simkuring nanti kieu biasa ngaosela sanes di musolana tapi dilebet pondokona ngaresep sok mau sholawat nos yasin fadilah nya engke biasa memeh balik cok dibere duit heula teu dibere duit aing mah teu hayang. Nah tuh jama loba duit pejabat teu bare duit sih wawadukan heuh cai tenang Kang geus teu ulah rewel isim kirim mah jamana hogag jeung saha bae ge dahar naon masyaallah ya rabbana nginum heula tuluy sim kuring di SMS di belku gegeden ku orang terhormat make sarung di Brussel keun bae bios tur atawa make kolor senang capit eta si Abdul Aziz Eslem tah henteu kajen kenal itu si Abdul Aziz deuleu asup ka pendoh poe eta make kolor bajeng kaos oblong la ilaha illallah pan eta si ustad lain usugan rahana tuluna meureun kitu nah meureun ustad atawa fadilan pake celana ayeuna paku taruhlah secara struktural dari bupati ke kepala desa ari camat mah sebetulna mah apa namanya itu makan semacam petugas ya petugas negara tapi struktural gubernur bupati kepala desa mulia tadi kepala desa teh ulah salah Paku Cipakem besok jam 8 harus menghadap di pendopo itu atau di kantor saya Pakuna teh make sendal capit calanana kancingna jengjot atau bajuna kerahna ilap hiji eta disalin sirikeun moal anjuk ka ditu ari Paku Cipakem teh eling teh meureun kitu pipitna nah harus ada etika begitu sampai juga orang butuh kagegeden mah sok aya ajudan
ada buku tamunya isim kuring tara make buku tamu ya ieu mah tamu normal gitu. Assalamualaikum kata anjuk ka bupati teh kapunang assalamualaikum sopan teh paling tir ya assalamualaikum Pak Bupati dah bang nah gitunya assalamualaikum tak urang teh karari urang ka Allah salat pakai anak kawas gitu terus salat lagi jika jalma anu eukeur weureu gadung Allah assalamualaikum ya nabi oh sok aya nu kitu tah eta teh jalma sambeangna weureu Kanjeng Rasul didugikeun salam kudu lagi assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah urang ka bupati bet assalamualaikum punten nya teu aya receh meureun ki mangka eta ke diukur etikan lamun urang sopana ka makhluk ka atasan kita dibaledokeun kesopanan kita etika kita kepada Allah geus hebat eta ge ulah ieu mari ka jalma hajan hormat na eta ka Gusti Allah subhanallah ya rabbal nyanggeus kajian padu maradang mana kitu kedar tah etika akhlak kuat ka Allah maka saged ek salat sia lir ibarat urang erek memenuhi undangan kegedean orang yang sangat kita hormati bising di wadah bising lamun bawan bising dipecat sok mangka saged etika sebab jalma loba Islam anu sarola beriman tapi rata-rata cara beretika ke Allah itu luar biasa jarang sekali nyok make etika ka Gusti Allah nyabunya mukena mangka aralus nyabunya ulah geus daki eta dekil baheuluh ampun eta mukena ari baju mojang ulin ka ditu cara ranggih luar biasa terus ai erek salat teh usahakeun mandi komo lalaki rek berjamaahnya make minyak seungitnya kuring mah salat sorangan minyak seungit bohan teu lain masalah sorangan atau lobaan pokoknya sunnah nabi nya lalaki mah Allah pernah sim kuring salat jumaah kalah menit Allah aya anu takbir nu sok sampai kitu teh ayanya astagfirullah cik ari kelek erek diumbar mah atuh diurus sok eta sanghak teh sanghakna mendaek gondok aya hangit tuh bener jika sumindal dibeulem baru yakin eta ampun eta keur Gusti ibadah ge kikiting man nya ibadah mah ibadah hari diberi rezeki kieu mah aduh ampun ampun la ilaha illallah kudu make etika nya nah sing lemah kahade papada makhluk ge make etika komo etika ka Allah etika ka Kanjeng Rasul kumaha assalamualaikum anu diberean salam teh Kanjeng Rasul manusia termulia para sahabat halormat ka Kanjeng assalamualaikum ya Rasulullah Rasulullah nang ngahormat aduh akhlakna mulia luar biasa urang pan bari liwat teh waalaikum mana biasa tak kapingpin la ilaha illallah aya nu kitu yang geus lumayan sepadu maradang teh nah anu kaduana kuat imana ajeb imana teu unggut kalinduan tadi sarupaku kuat keimananana ka Allah Subhanahu wa taala teu unggut kalinduan teu oyad kaanginan teu kupedah teu boga teu pedah kuloba kupedah gering ajeg sim kuring bade naros ibu percaya ka Gusti Allah ayana Gusti Allah yakin naon alasanana aya ciptaananya tapi salah eta mah iman budak TK Allah rek nyiptakeun langit bumi jeung saeustina eueuh faktana ge
aing demi Allah iman ka Allah. Loh, kudu keren iman teh urusannya. Erek Allah nyieun langit, teu nyieun langit, teu nyieun bumi, teu nyieun laut, eueuh deleueunana. Pokona tetep aing mah iman ka Gusti. Nah kitu. Kering mal matak peok aing iman ka Allah. Teu boga duit mal matak susud iman aing. Sabab naon ujung-ujungna jalma mah kabeh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu kering bae paeh. Bener teu? Nu teu gering, nu beunghar, nu malarat, henteu nu malarat moal. Eta mah teu dipaehan ge paeh sorangan. Anu arudud paeh moal anu beuki udud. Nu tara udud. Aya jalma nu tara udud bengek. Aya eta aya tetangga kuring ti leuleutik eta panyakit TBC jeung bengek padahal tara udud. Mending kuring udud jeung ngopi sorana tarik keneh panjang keneh napasna. Mana teruskeun udud. Haram palebandina lah makruh eta mah ceuk fikih nya teh nu alus mah alasanana lain ku sehat jeung teu sehat udud teh lamun teu udud alasanana ulah kitu aing teu kuring teu udud teh ngiringan Kanjeng Rasul tara kitu geus kuring mah eleh dia jawab kitu mah tapi lamun rokok membunuhmu ya waduh ti mimiti iraha rokok jadi malaikat Ijroil. Bener tuh.